Para mitra nuju ngabadungan dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca nuju ngabaye para mitra ngahanca dongeng anu judulna Marakayangan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-56. Atuh nya kitu para mitra disebatkeun ku Mang Jaya. Ari ngadangukeun dongeng di YouTube mah ira bae para mitra, bebas cenah para mitra. Bade jam sabaraha oge aya waktosna nu salse kanggo mitra. Tiap jalmi benten-benten waktu salsena mangga we nyangakeun kumaha kabiasaan sewang-sewangan kitu para mitra. Teu kedah silih ganggu cenah. Teu kedah ieu jam saanu manasina dina radio para mitra. Di Rasi 5 FM para mitra tiap jam 3 sonten sareng jam 8 wengi kedah matuh para mitra. Teu kayaknya ka mana gitu nya. Ai di YouTube mah ira salsena we. Kuring mah cenah ieu wasok ieu teh para mitra ai cenah ngabadungan dongeng teh sok jam 5 cenah salsena teh subuh cenah. Tos teh subuh deui jam 5 para mitra waktu balebat kitu nya. Waktu balebat gitu. Mangga nyangakeun namung masih kene lebet subuh tiasa kene para wargi. Lebet kene nya waktu salat subuh mah jam 5. Mangga para pujai nabina teh ceuk urang Sunda mah waktos balebat. Mangga nyangakeun dongengna judulna nyaeta Marakayangan karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-56. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Marakayangan karangan Watatang. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-56. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun deui para wargi atuh aya tokoh maursih nu kapungkur kantos kadongengkeun ayeuna kagamar deui kitu tos welasan daun teh para wargi. Profesina mah anger teu gentos-gentos janten pananyaan alias dukun teh. Dugi ka aya paripaos dukun lintuh panyakit matuh cenah. Duit ngocor wae panyakit teh cager-cager deh ieu mah. Atuh ya para wargi sadaya. Mugi-mugi ulah dugi ka aya dukun lintuh panyakit matu mah. Nah cenah da mama cenah ieu mah ceuk mah ursih teh lain menta cenah kitu tapi dibere nya ditarima we nya. Lain menta nama ngan dina persyaratanana macem-macem. Sarua we jeung robot ya para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Sakumaha nu kauninga mah ursih harita ngarawatan duit salamar 10.000. Kalawan teu hararese gancang ini trek barang beli lawon jeung bola sutra. Waktu maursi ini teh sobar kakara nyarita pokna teh. Ari panyana apa mamah muntang tulung urusan pagawean keur Yuli teh. Kajal manu digawe di kantoran atawa di pabrik. Geuning bet ngumahakeun kapananyaan teh atawa disebut dukun. Nah kira-kirana bari hasil Yuli digawe ku dasar ngumahakeun ka dukun. Ieu mama hayang asup digawe malai nanyakeun ka dukun atuh tapi kudu nyieun heula surat lamaran. Ka mana we nu ditujuna ku Yuli? Sajabati kitu kudu make fotokopi KTP. Atuh ieu pas fotokopi STTB kudu nyieun heula surat kelakuan baik di bagian kepolisian. Nyieun riwayat hidup jeung nu lian-liana. Lain apa teu percaya kana urusan pananyaan. Ngan carana jalma hayang digawe teh boh lalaki boh awewe carana sakumaha nu ditataan ku apa bieu. Lain ngumahakeun ka dukun atuh. Cek sobar nada-nada nama teu satuju. Kana maksud nu jadi pamajikan muntang tulung ka dukun. Har ari itu apana? Kapan tadi geus dicaritakeun si mama mang narekahankeun sangkan Yuli menang pagawean. Na teu percaya kitu? Rohaya nema bari siganu ambek. Lain apa teu percaya atawa nyarek ulah percaya nganjaran kitu teh salah atawa nyimpang. Na geus yakin lamun muntang tulung ka dukun bari sasil sakumaha nu dimaksud. Ieu apana si mama bieu ge
jadi pananyaan teh lain kakara kamari sore ye benang disebutkeun geus moyan tur kajojo ku loba nu tatanya loba nu tatama ka manehna mah komo nu mentang tulung pijodoeun mah boh awewe boh lalaki tara gagal tu apana ari mama nyebutkeun si mah geus moyan tur kasebut wacis teh na geus nyaho kieu geus ngalaman tatanya ka manehna ari tos tataros mah teu acan minangkana me ayeuna nanging saur anu sanes mah wacis tur kajojo buku orang kota boh ku urang kampung tema rohaya atuh sobar samemehna mah deui make seuri heula bangun nu lucu mama rajeun percaya ceuk beja ieu mama ari beja teh ngaranna ge beja cantang tu nya henteuna model siga jauh keneh kana nya rupana teh kitu lah tema sobar tetep teu percaya kana urusan dukun nah atos atulah pak calik-calik we kumaha abdi barina oge ceuk rohaya rada ngabalieur nu teu kungsi lila maur sih datang tas barang beuli pisarateun meuni kalarasan gampil milari pisarateun teh Mas aduh muhun ciri wanci neneng bakal lancar pamaksadan lungsur langsar ceuk paripaosna ceuk maur sih gek diuk bari nuna balanyaan muhun meuni engalnya emaknya mah aleuteul atuh mah bilih kabujeng ti isting caina keun barang damal na gampil da siang kene ongkohan ditampi atuh Asep neneng mangga teba sobar pondok sedeng Yuliani mah melenguk wae bari pasemona alum ieu rencang aleuteutna diraosan emak rohaya ngasongkeun keler nu dieusi ku kue semprong cobi urang raosan Nyi Mas lah kue naon ieu teh panjang sareng molongo tengahna saurasudas awi tamiang geuning cek maur sih bari ngalaan sasiki tuluy di dahar kalawan pokna bari rada ngosom reus we meni raos kieu Nyi Mas sareng aduh ngeprosnya panyanten mama sanes resep mah itu aduh ya mama paling resep teh kana kue kieu upami kana roti mah roti tawar mah tara naon-naon cekap di selapan ku dadar no we pawe kana bangsa kuah kue mah teu patos teu kalau sabaraha ukur resep kana bolu gulung we tapi kana bolu kuik kana bangsa mari mah teu patos paling-paling ge kana kue nu dikalengan mama naon geuning sebatna ke kuit-kuit kitu nya Mas biskuit panginten emak tah leres biskuit lah pamikana cau nu paling dipika resep teh cau amon lumut atuh anu ti Lemang teh anu teh kirang saena muhun atuh raja cere sareng raja bulu maksud teh kana leupeut nu dilebetan ngangge daging awona ge lemper pemerincang sangu terus sae-sae mama Nyi Mas bangsa kitu lah semur nog kana semur daging kirang resep nah nu resep teh kana bistik atapi opor teu kitu sareng eta we lah lolada kana bangsa sayur-sayuran mah ukur sosin kitu ge dipaksakeun dipasakna ge nganggo tahu sareng udang neneng ceuk maur sih ngadon ngecewis nyaritakeun perhara dahareun nu dipika beuki ku manehna para wargi sadaya sedeng nurek ngalaksanakeun pagawean can prak atuh sobar sajeroning keur tungkul hatena mangagerentes kunaon jelema teh kaos nu hamileung geuning ngadon ngecewis nyaritakeun hakaneun sugan dukun kalah kabarang hakan ieu mah tina pasal ngadahar kue semprong wae los-los kana dengan sangu sagala jeung nu disebutan teh bangsa nu aralus wungkul geuning lawan jeung Mang Jaya mah diaduan ku Mang Jaya mah teu mau resep kana eta lolade Mang Jaya mah ieu we cenah cekap eta ge lah tos ieu teh kulub sampe atuh cenah dia pala bahasa saena bubui sampe kitu dah nah teu naha da teu eleh atuh teu eleh gos para mitra mangga katuangan model kitu di daerah-daerah anu memang para wargi memang ngageungkeun anuang sampe kitu namih cenah para mitra disebatkeun ieu ginseng ginseng cenah bara ginseng Jawa teh sampe aduh segan moal aya duhana nu mawi para wargi sadaya lah mangga sanes berarti kuno sanes berarti naon teh kampungan nuang sampai teh sanes para wargi sadaya model katuangan model kitu teh tiasa dianggo ganyel-ganyel kitu teh da ieu tapi kumaha da ieu mah anger we cenah sampai ai kana dahar mah sapoe 3 kali dahar sangu maksud teh da teh tiasa dianggo ganyel aduh nya eta teh dasar
Beteng na atas gitu para wargi. Dar sampai menang sagelempeng ngejar kita acan tuang cenah di gitu ayong nandaya lah gitu. Aduh cenah para mitra sadaya mangga urang teraskeun deui. Nyi Rohaya tuluy nyarita deui para mitra. Dupi mana senang kana kokosan jalan itu abdi gaduh kokosan kenging tadi meser di pasar mak. Cek Rohaya ngadona saruana ditawaran kokosan. Dumeh manehna dagang kokosan. Kokosan nih mas, atuh kan seneng mah pisitan menteng ge osok gitu-gitu gelah kana dukuh mama nih mas. Dukuh Palembang lah kana bangsa buah piit anu tara teh. Kana lah paling oge buah cengkir buah mangga golek tah. Atun rada awona aru manis atau napi buah gedong neneng. Cek maur si sobar beki keheuleun ngan pok we nanya. Kumaha upami kana buah eta mah seneng deui? Buah naon Asep? Sun buah put. Tembalna songa heureyan celeuketeuk maur si seuringa heuheuy. Daya kituna eta tuang baka nyi mas. Rajeun nawaran buah put cenah. Atuh eta mah sami sareng buah burahol. Deuh. Maur si meuni asa kaalem. Si Asep mah moal tungtungna ibu mamang ciwis wae teh nya. Cobi neneng nyanak cai herang kana keler nu bersih ucu. Pokna nitah nyokot cai herang ka Yuliani. Kalawan teleleda Yuliani ngalaan cai tina gentong di wadahan kana keler. Cag keler nu diisi ku cai teh ditunda dina meja kalawan Maursih ngasupkeun kemang 4 rupa kana jero cai. Atuh alat-alat nu diperlukeun geus dijagrageun. Gereyem-gereyem bibir Maursih gegereyeman taksiran keur mapatkeun elmuna. Bari ditojokeun kana cai dina keler. Rohaya jeung Yulani netep kana cai sedang sobar baluar balieur. Teu sirikna bari juba jebi ningali polana Maursih. Teu lila Maursih saranga serengeh majarkeun detas kawas nu hamileung. Kalawan pok nyarita bari tutunyuk kana cai. Anu para mitra sadaya dina keler make kemang 4 rupa. Tuh nih mas, neneng. Tos aya tuh nu bade ngabantos nyalebetkeun di damal teh. Mangkani aya 2 urang pamaget. Nu saurang pendek koneng, saurang di jangkung hideung santen. Nyanyi mas katingal teu? Mana mak? Teu katingal ku abdi mah. Rohaya meuni teu sirikna ngabelel-belel panon. Hayang sidik kanu dituduhkeun ku Maursih. Ya Allah, piraku teu katingal nih mas. Eta mah sakitu jelasna 2 urang pamaget ngareneng. Saurang pendek koneng, saurang di mah jangkung hideung. Hideung santen deui. Cing kunaon katingal teu? Maursih ningalian ka Yuliani nitah ningalian ka Yuliani. Atuh Yuliani meuni harita teh para mitra sadaya neges-neges tapi weleh teu katingali. Teu aya geuning ibu, ceuk Yuliani sarua teu ningali aya bentuk jelema dina cai. Beuh tampolana eta si geulis anom-anom keneh teu katingal cobi. Ku apana piraku teu katingal? Maursih nitah ka Sobar. Oh laras we mah 4 geuning katingal ku abdi mah. Cek Sobar nyebutkeun aya 4. Tuh nyi mas ku apana mah neneng mah ujug-ujug we breh we katingal. Mali saur apana neneng mah 4. Terus 4 Asep? Maursih ngadak-ngadak asa beukah liang irung. Lantaran cek Sobar aya 4-an malang. Mohon 4 mah sanes 2 di antawisna nu beureum hiji, koneng hiji, bodas hiji, nu hiji mah bungur. Tema Sobar padahal manehna mah nyebutkeun aya 4 sotenan kana kembang. Si Asep mah sanes naroskeun kembang nanging jalmi. Cek Maursih rada bareureum beungeut. Atuh panyana abdi mah naroskeun kembang. Hari ini ngajalmi mah teu aya saurang-urang acan mah kajabi kalangkang abdi. Tema Sobar bari hatena siri koneng. Sabios teu katingal mah nanging tetep nu bade dibanglebetkeun neneng teh kana dama aya 2-an. Teu cai nu dina keler angge siram ku nenengnya nanging engke wanci magrib bade mayun ka kaler. Kemangna seuseup 7 kali. Tos diseueup bade dipiceun mangga, bade disimpen mangga. Ieu lisah kangge kutiluan anggenya. Mohon ku nyi mas ku neneng sareng ku apana. Ngawitan tar heula ditetelan, teras kening, ken sakatuhu, teras angkeut, tos angkeut lajeng dampal panangan 2 nana. Ngawitan nu ken cati heula, teras nu katuhu. Panutupan inung suku 2 nananya. Cek Maursih. Mapatahan make minyak sengit para mitra sadaya harita teh. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga harita Maursih mapatahan make minyak sengit ai Sobar pok nyarita. Dupi eta pangamung sareng tuur kalangkung mah. Ih, Ari Asep, teu kedah pangamung sareng tuur mah.
Sanes neneng rupiah artos canakeun neneng atos aya Nyimas. Pamitos aya bade sakantenan ku emak dibungkus kulawan bodas sareng ngadamel Kang Kalung tina bola sutra anu 4 rupiah teh. Mung punten we imahnya bade ngadamel Kang Kalung mah kedaduaan sareng neneng kalayan kada di kamar teu keung seueur jalmi. Ke sakedap mah rohaya ka kamar nyokot duit 1000 hiji. Nu 55.000 hiji. 10.000 hiji jeung 20.000 hiji kalawan teh sakumaha lila kaluar ti kamar sarta nyerenkeun duit. Mangga ieu mah artosna mun ayeuna mentan 50.000 salamar para mitra mah ursih teh. Ieu mah mun ayeuna mah kitu ye dongengna ye. Rupina ka nalika watata ngarang ieu dongeng ye teh can kaluar nu 50.000 ayeuna teh seueur 50.000 salamar teh. Mangga neneng cadak artosna ku neneng dibantu ku mama bilih murag. Punten atuh Asep mah bade ngiring heula ka kamar ka neneng sakedap ka kamar neneng. Maur sih bebe jahila ka sobar. Mangga terase ma bade nyalira oge teh mah sobar daria. Bus Yuliani jeung maur sih ka kamar Ari Rohaya pokna rada harewosan. Ngagelendeng ka sobar salakina. Ari apana kunaon nya sasauran teh? Sok mana karep wae. Oh nari kitu kumaha? Mun eta tadi nyebatkeun pangamung sareng tuur kalangkung teu lisaat seungitan. Da nyari irung yang tuur henteu. Tarang jeung halis katut gado diminyakan ari irung kaliwat. Kapan irung ge sarua aya dina beungeut. Lamun kitu irung aya dina tonggong atawa dina punuk pantas diliwat ge. Terus dampaleungeun duana diminyakan. Tina dampaleungeun ge jelok atuh kana inung suku. Ari tuur henteu pan kaliwat tah. Hayo tadi ngadoretaan dahareun pangabeuki manehna. Tina pasal ngadar kue semprong terus kana bebuahan nu dipapai. Ngajarkeun teh si mama cenah upami kana roti tara sareng naon-naon mung diselapane ku da renog. Dipikir-pikir segala beuki awe kada demes sigana mah. Si rampus we sugan mah lah. Wah kana pais kada ge beukieun meureun. Ari apana sasauran teh nya? Rohaya ngagebes. Kumaha sagadangun? Keun bae na mah sing kadengian ge. Dan nya ceuk manehna ge kitu. Sagala beuki kawasna dahar ge teu pati ancin alias sasuka ieu. Naon teh kasebutna ge lah. Naon lah. Naon samunaka kitu teh mah sobar rada seuri. Ari si mah teh saha ngaranna mah? Pokna. Jenenganna mah Ursi. Unyil. Ih sanes unyil lagi Ursi. Punya siapa mah jadi kalepasannya tarik teuing. Ceuk Rohaya nungkupan bibir. Ari sobar ngadon ngagik-gik seuri. Hampir setengah jam mah Ursi jeung Yuliani di kamar kakara kaluar gek dari uk saasa tadi. Da ieu bungkusan artos ku neneng cacanak we kada icanya. Atuh eta Kang Kalung nu tina bola sutra 4 rupi satungtung teu acan geuing padamelan mah ulah wakadilaan. Ieu lisahkana ange ayeuna kutiluan ngawitan apana sareng neneng heula teras Nyimas. Tos Nyimas name neneng, mah Asep. Lisana sakumaha disebatan ku mah bieu? Maur sih ngasongkeun ples minyak ka sobar. Wios abdi mah ti pengkere malah jalan balik ka jaman heula milih ka baseuan deui ieu. Oh mah balik ka jaman heula tuh Nyimas balik heulanya. Ngawitan taar heula teras kening, tos kening namanya angkeut. Tos angkeut tambal panangan duanana panutupan mah inung suku duanana nya. Cek Maur sih mapagahan deui. Ngagunakeun minyak sengit kananga. Ari Rohaya mah digugu we sakumaha panitah ti Maur sih kitu di Yuliani. Ngan Yuliani kabawakeun kudu jadi kolot dari hatena mah teu merean kudu kikituan. Samalah sangeus make minyak jeung teh Yuliani ngagerentos kieu dina hatena. Dipikir-pikir aing mah kawas nu teu hidang hayo beheung aing dikongkoyangan ku bola sutra 4 warna. Lain teh direken budak cacingan kitu. Nya geuning sok dieta. Geuning cenah lah. Mun budak cacingan dikongkoyangan ku eta make harupat. Jeung inung suku duanana kudu diminyakan sagala padahal mah jeung inung suku mending keneh jeung bitis-bitisna. Tadi aing dititah ningali cai dina keler majar aya lalaki duaan ngareneng. Nu saurang pendek koneng saurang dijangkung hideung santen. Haben disidik-sidik eueuh jelema eueuh naon. Ari lain kembang 4 rupa mah. Lain ku kitu si Mamah ngadon katari ku omongan batur kalawan meuni percaya naker. Tapi keun hayang nyaho ku aing rek ditunggu handapna 3 poe luhurna saminggu. Naknya aya nu rek ngasupkeun digawe. Lamun dina sakitu poe eueuh wae, bola nu dipake kongkorong ku aing rek didudut kalawan rek dibeulem. Sok sieun jelema panitiuannya aing mah, tapi keun we keneh lah. Sina karasaeun ku si Mama kitu dina gerentos hate Yuliani.
Harima ursih pok deui bari nyeklan keler nu dieusi ku cai make kembang. Tah nyai nyangkenya kinten wanci magrib angge siram ku neneng. Tamihan deui ku cai setengah emer mah. Mayuna ka kaler lajeng kembang seungitna 7 kali nya. Ya kartos neneng? Kartos tema Yuliani Pono. Mun eta mah kitu we nyimasnya ku jalaran tos majeng kaburit mah teh bade unjuk permios. Insyaallah ku emah diluakeun mugi-mugi neneng sing engal-engal kagungan damelnya. Maur sih pamitan rek balik. Sen mah urang tuang heula atuh mah wios da siang kene sareng kaleresan halodo deui. Hatur nuhun nyimas sanes pangampik pangasih mah teh. Ya bilih kabujeng sonten teuing sareng bilih aya tamu karo rompok. Keun anjing pageto mah ka dieu deui nya. Ki atuh mah ke antos kedap. Rohaya ka kamar ngamplopan duit anu gedena 5.000 perak. Deulila norojo deui sarta pokna. Mak atuh ieu hatur lumayan peperieun ageng mah henteu. Ieu mah kange ongkos kana beca we, insyaallah ke dimanapun anak tos kantenan lebet damel. Bade ka imutan ka emak duka naon-naon nama. Ih ari nyimas nanaonan ieu teh? Da mama teh aya imutan hoyong di Pasian Artos ieu. Keun mama tara pamrih nyimas nyaeta sok inggis disangki nyical ilmu. Pami kitu mah haja nyuhunkeun nambe ku nyimas di pasihan. Kapan mama tara nyuhunkeun teu naon kajabi pangentos alat-alat. Tah eta mah namanya ku mah ditampi ari ngahaja nyuhunkeun mah. Ih amit-amit nyimas. Ceuk mah ursih dukanya teu pamrih. Duka sakadar caritaan bungkul sedeng amplop duit mah dicecekel. Para wargi kaum dangu sakumaha nu kauninga mah ursih siga nu heueuh totolakan rek bere duit 5.000 teh. Duka sakadar caritaan bungkul da sedeng amplop duit nama dicecekel. Ai mohon dupi Lisa teh sabaraha mah meuni ampir kahihilapkeun. Aduh neneng. Ti payun mah kahalangan ku 2 sasi meserna teh 3.500 nih mas. Oge sanes king ti Bandung jaran ti Bandung mah da tos ya mah teh udar ider mapai ka ungato ke teu aya. Kaing nama cici anyur kitu ge mung aya di satoko-tokona ongkosna ge seep 3.000 rupiah aya. Ungsal wangsul teh da upami teu aya nu pesen mah moal dipangmilalikeun ku mah teh bubuhan aya nu pesen we hawatos. Ayeuna mah duka aya duka teu aya di Cianjur oge. Dina ayana ge duka sabaraha pangaosna ku ayeuna mah nyimas. Janten sabaraheuna atuh mah. Bios ka nyimas mah 5.000 we ai ngagaleuna mah mun kapungkur teh 3.500 rupiah di langkungan so teh bilih ayeuna pangaosna ningkat. Perkawis katambihan kacapek mah. Bios lah tong janten emutan jalaran mage dan teu ngabatikeun pamali lah. Mung tilas ongkos ka Cianjur we 3.000 rupiah jalaran mameser di ka Cianjur teh mah teh. Atuh kiba imannya bios kirang langkung nama teu langkung emak. Kalau digentosan 10.000 nya. Aduh, manyagang teh atuh nenek nyimas ah. Mani aya kana 1.500 na langkungna oge. Bios langkung sakitu mah etang-etang kang galeuh lemareun. Hatur nuhun atuh nyimasnya. Ayeuna ridho mah ngalangkung sakitu ku mah ditampinya nyimasnya. Cek mah ursih ngarawatan duit penggantian minyak. Atuh mah ursih mucekil menang duit 15.000 perak jeung nu di amplopan. Padahal harga minyak kananga sapeles paling-paling 1.000. Mun eta mah kitu we nyimasnya mah bade unjuk permios kalayan sakali ngadoakeun ka neneng. Mugi-mugi sing engal kagungan damel mung kade eta bungkusan artos teh nya neneng. Ulah ical sareng ke wanci magrib siram ku cai kemang teh nya. Pokna deui. Muhun mah tema Yuliani Pono. Dupi kokosan teh mana nyimas? Ieu mah teh mani baleh nyuhunkeun 5 siki we lah. Kangge bakal di jalan ladong puyeng. Oh, iya tuh aya di warung mak. Cek Rohaya asup ka warung nyokot kokosan kalawan mah ursih nuturkeun. Harita Rohaya ngawadahan kokosan kana kantong keresek aya 0,5 kilo mah. Uluh, ieu peuteuy meni barolotot kieu. Sabaraha pangosna peuteuy teh nyimas? Mah ursih rumpul lempak kana peuteuy. 200-an mah. Cobi nyuhunkeun 5 we nyimas, mah malah paling resep kana peuteuy teh. Heug dituang teh sareng beureum peda, da beureum ngangge jeruk purut. Teras dikucuran kulisah keletik sakantenan we sareng pedana 5 siki nyimas. Duka kumaha mah resep pisan kana beuleum peda teh nyimas. Atuh kitu-kitu ge kana pinang baneng deui. Cek mah ursih geus mimiti ngecewis kana urusan dahareun. Ai soal peuteuy jeung peda mah dasar sarua deh. Ai urang-urang mah ka urang Sunda mah para wargi. Nya tekanan darahna tinggi kada diperatoskeun teh. Kada dikirangan kana asin-asin model peda teh duh. Mangga urang teraskeun.
Mangga ieu nyangakeun atuh malah ieu mah kokosan sakantong ieu peuteui sareng peda. Rohaya ngasongkeun kokosan jeung peuteui katut peda beureum. Hatur nuhun Nyi Mas, neneng mah atuh cu. Ceuk mah Ursih ngamangakeun ka Yuliani nu keur ngajanteng terus ngabengbeos teu ngareret deui. Atuh Rohaya sakedapan ngahuleng. Disangka Ma Ursih mamenta peta peuteui jeung peda terek meuli. Aliwasiki trek mayar buktina mangadon terus ngabengbeos. Puguh we atuh Ma Ursih teh mucek gil atuh balik teh para wargi. Mama, si mah anak peuteui sareng peda diartosan teu? Yuliani nanyakeun. Nyata disangka ku mamah marek di duitan buktina mah tuluy ngaleos tapi keun bae lah etang dangke ka dieu deui. Sanes kitunya meni sagala rupinya mamah. Itu kue semprong sakeler kantun 5 siki deui biar disuhunkeun ku anjeunna bari dialebetkeun kana tas. Jadi mulut kokosan ayeuna nyanak peuteui 5 papan sareng peda beureum 5 siki. Yuliani semunu keheul ka Ma Ursih keur kitu pok sobar nu kakara balik ti cai teh mairan. Halus we nincak kana paribasa. Balaka tik-trik balaka comrang beuteung mutik-tik berkat meunang. Didenge-denge tadi teh meuni ngecewisna teu andahareun we nu dipika beuki ku manehna. Pada abi teh kagok sakalian bahanan samaleun anu ceng ku belitna. Bahanan leunca sakalian karedokeun. Cengekna ta saon sina calangap sugan mah. Ayo tita tadi ditingali naringali jelema duaan di jero keler. Masing panon di balai-balai ge moal aya jeung diasup akal aya jelema asup ka jero keler ge da moal bisa asup. Teuing lamun bobonekaan mah sagede curug bisa asup. Apa mah tadi ge sacongobuk teu percaya teu lah. Moalnya kasebut jelema tukang nulung kitu patut dipenta. Segala dipenta ngoroyoh lain lumayan geuning. Para wargi sadaya atuh sobar nyarita deui. 3 poe sakali we ka dieu piraku dagangan teu parongpong dah ka di tempatna. Tapi keun urang Bandungan we 2-3 poe mah yul. Nah bener Yuli baris aya nu ngasupkeun gawe. Lamun nya sakitu poe eueuh wae tetela jelema kasebut tukang tipu teh. Teh mah dukun lintuh penyakit matuh ngaranna. Cek sobar tetep manehna teu percaya. Ari Rohaya teu nema deui leos ka cai bari mawa seseuh. Para mitra sadaya, sanggeus Rohaya ngaleos ka cai Yuliani pok nyarita. Sanes nyapanya? Demut-emut mah abdi mah saperos murang kali alit, Pak. Teu puguh hayong nganggo kongkorong tina bola sutra 4 rupi. Tungtung mah janten hoyong seuri cacingeun-cacingeun sanes abdi teh, Pak. Da biasana murang kali nu adian nu kieu teh. Yuliani nemongkeun kongkorong tina bola sutra. Puguh pantes Yul komo meni gagantelan ku kolotok muning mah. Teu kitu gagantelan ku canggang genggol geura. Sobar meni asa suka ngeuna seuri. Maupun digantelan ku ieu nya pa saen teh? Yuliani nyokot terong buleun we digantelkeun dina bola sutra. Barakatak sobar seuri meni babarakatakan. Keur kitu torojo Rohaya balik tas jeuseuhan. Mama, saya ngagantel kang kalung ku ieu nya. Pokna nemongkeun ka Rohaya. La ilaha illallah nanaonan Yuli mah pantes manehnya. Komo sur apa mami urang digantelan ku cangkang jengkol. Batan ku cangkang jengkol mah saya keneh ku terong buleut mah Mama. Saruananya anak jeung bapak teh. Cek Rohaya tuluy ka kamar disalin ku pakaian bersih. 3 poe ti harita aya saurang awewe tengah tubuh balanya sameleun jeung beas ti Rohaya. Oreng nu saderah jeung Rohaya ngan misah RT. Demi katelah eta awewe nu balanya teh maina. Sanggeus balanya pok ngobrolkeun anakna malah sobar ge harita keur aya. Nimangan areng di wadahan. Kana kantong plastik pokna teh. Puguh pun anak mah tos kenging karoroncodan Nyi Mas, timakung dah hulang-hulang we dugi ka terasa pacogregan sareng istrina. Pamitu dipeper malah bade teras pepegatan. Mung saena we dipeper ku uwana. Dupi kitu aya naon Ibu? Rohaya neuteup. Nu mawi kamar ieu teh kahalangan ku saminggu pun anak teh katatamuan ku hiji istri. Ngawitana mah eta we istri teh nawiskeun sinyang kapun anak, mohon sinyang kebat 2. Kantenan ari sinyang nama sae kalian pangaosna teu sabaraha awis. Maliku pun anak teh ditawis harita teh. Atuh salajengna nya janten 2 potong teh 6.000 nawiskeun teh 5.000-an nya dugi ka jantena 8.000 2 potong teh. Tos kieu teras ngadon reureuh heula ditepas jalan kae ngiring reureuh teh teu kiat ku panas cenah.
anjeunna ngiring reus teh dinten panas dinten saurna teh. Atuh ku istrina pun anak teh disuguhan ngaleut sagarupi saya kopi segelas tos kitu ngobrol ka ditu ka dieu. Nu janten obrolan anjeunna nyaurkeun tos ngalanongan anu teu damang di pali kaler. Saurna teh teu damang teh aya nu ngaheureuyan dugi ka saena. Karesan pun anak ieu gaduh panyawat nyeri mastaka tos aya kana 8 sasihna. Dilanongan ku dokter aya kana 4 kalina anger we teh aya robihna. Ku dasar kitu pun anak pirajeunan sumuhun. Mun tulung ka eta istri teh nyatras dilanongan malih dijiad sagala. Tos kitu saurna teh ayeuna. Ieu panyawat teh turunan nanging tiasa damang deui mung kana disaratan syaratna teh nyaeta ku hamperu monyet sareng ku tunggul awi haur koneng digodog. Caina dianggo maseu ieu meuseu ceuceuh mastaka. Kumargi pun anak palai damang lajeng mun tulung ka anjeunna. Saur eta istri teh mangga ari tiasa ngayakeun hamperu monyetna. Pami teu sangem mah da ibu mah aya mung tos aya nu pesen. Engana carios pun anak teh keukeuh sawios sababaraha oge ku ieu digentosan. Ibu mah pirang milari deui kitu. Tos kitu pun anak kamasihan artos Rp15.000 teras harita keneh dilaksanakeun keresan anjeunna teh nyanak hamperu. Duka leres hamperu menyot duka mun monyet duka hamperu lauk. Mung hanyakal neng waktosna seep urang teraskeun enjing we nya. Waktosna ka bujeng seep para wargi.